keamanan. Ayo bisa diduakan. Nanti mau bawaan HP. Oh. Jadi ada ruang kedua, terus ada yang sembunyikan aplikasi doang kita. Nggak tak bisa. Oh, iya mah. Nah, doang sembunyikan aplikasi bisa iya mah. Aplikasi bantu bisa disembunyikan. Oh. Sama misalnya WA ya, hanya sembunyikan tinggal itu doang. Oh, tadi dinya. Oh, tuh. Oh, leungit. Mau panggil. Diilikan ge. Diilikan. Oh, dalam aplikasi na ieu nya. Terus Ari pamajikan untuk kanyawan naon tadi teh untuk kanyawan pamajikan. Maksudna sampai kanyawan ke pamajikan mana? Nah, ngelikan gitu doang dah. Ceret buka dua. Ya WA. Oh, beduh. Heeh. Aya macam-macam nanya. Macam-macam. Nah, pokoknya zaman kuari mah canggih. Karik-karik orang ngulik nak. Susumputan. Susumputan. Oh nya. Bagus. Boroning kita ulah ngabohong ka baturnya awak sorangan ngabohongan sorangan bae unggal poe ieu mah nya. Atuh maksudna kitu. Eta bab ngabohong eta pajarkeun mah nya. Atuh kitu utama. Disiapkeun ieu. Nape lagi ngabohong. Tah ngamodu. Eta tapi da coba kanu sabeula. Di aplikasi ganda, ganda ada dua ya. Nah, misalkan orang yang di WA ya buka duanya, tinggal klik biji deh, truk. Aplikasi ganda ada dua di dia langsung. Oh gitu guys, saringan modus sama banyak. Coba guys. Itu HP 3 juta 2 jutaan eta paling nya. Mahal ya mah beli guys. Mahal kok mah. Gitu. Misalnya sih doang nomor. Itu guys, baru. Nomor guys. Kayak disumputkan karak. Itu nih mah disebutkan kali teh eta. Ini Anu teu kanyawan ku pamajikan nu mana? Untuk kabeh ge teh teu kanyawan. Tuh. Kembalikan dulu ieu. Guys, kembalikan dulu guys. Mana eta? Sembunyikan aplikasi. Tinggal kita luar deui. Senaya dua aku. Sampai sakituna tah nguliknya haritanya. Dua ngaranna. Lain nih menanya sampai sakituna kitu. Terus gitu bae ngaranna kehidupan wah berkesel nama kumaha gitu. Nya. Indah. Warna indah. Susumputan dah nya. Bener. Guys, lo buka video nak, pemerintah ngebleng. Tuhin, yang sebuah ya mah, wawancara. Jauh ya. Lain masalah jauh. Eta lah, oh aing mah nya. Dasar bae teu nyaho kitu teu nyaho beneran teu nyaho ieu mah. Ai baheula mah ieu mah zaman bebenean meuli HP 2. Amat 2. Tumi baheula ieu mah nya. Meuli HP 2, nu hiji nomorna kitu, atuh nu ngora, nu hiji nu kolot. Aju teh orang salelempangan, lamun jeung nu hiji jeung nu kolot, atuh nu ngora teuneun. Kanjut. Lain diteuneun teu dibawa henteu. Diteuneun titipkeun ka budak. Geus kanjut di kantong. Ayo geder. Ke lamun jeung nu ngora, anu kolot teh dibawa eta. Bebelaan deui mau nyer 2 HP harita. Atuh badoa penting nyaho ieu. Aing heunya nyaho kitu hiji bae aduang aing dulu awet eta harita. Wow kanyahoan. HP hiji dasar hiji. Mun nelpon teu aktif. Aing geus nginbox kana Facebook. Atuh Facebook napan terbukanya. Messenger metring cin. Ini bagus notifikasina masa keluar, Pak. Namun kurang ieu mah paehan urang notifikasina. Oh, notifikasi nu bae-bae eta ge. Keluar, thread begitu. Pengaturan aduh aman. Iya gitu, kudu hati-hati lah nya. Gitu guys, nang bae guys. Jadi modus perselingkuhan nih guys sebenarnya mah. Jadi dari zaman ke zaman, ini zaman HP 2 bae nya, HP hiji. Guys.